Iyo ayah sabaskom pinu permen Maltesers. Tapi sakedap heula tinggal eta. Mike boga sabaskom pinu, jeung Enid boga baskom anu gede pisan. Oh ya ampun, tuh bisa dipercaya. Hayu urang mimitian ku Wednesday. Nah kuring menang anu pangletina, kuring nyaho. Kuring boga selang khusus. Kuring bisa nyesep kabeh permena, jeung leungeun kuring moal kotor. Gampang jeung ngeunah. Alus. Mike, giliran anjeun. Oke, ayeuna giliran kuring. Kuring oge boga hiji hal. Tinggali eta, barang anu tiasa digeser anu keren. Kuring bakal tiasa gancang ngadahar sadaya Maltesers. Ieu bakal pikaresepen pisan. Hayu kuring nembongkeun anjeun. Kuring geus nyieun perosotan anu badak pisan. Ayeuna urang simpen permen Maltesers di dieu. Jeung tinggali kumaha jalana. Ieu seru pisan. Wah. Hayu urang cobaan. Nyam. Hayu urang lakukan deui. Oh, eta hebat pisan. Luar biasa. What was that? Nyam, nyam, nyam. Keren pisan. Oh, si Gana geus beak. Sakedik sedih tang tuna, tapi ayeuna giliran Enid. Hayu. Enya, kuring bakal nyobaan. Ieu gede pisan. Ngeunah pisan ieu. Naon? Anjeun hoyong kuring ngabagi? Jeung anjeun? What? Moal mungkin. Ieu milik kuring. Kuring bener-bener keur embung ngabagi. Heuk bae. Kuring bakal nyokot kabeh Maltesers sorangan. Urang kudu nyieun liang anu pas dina meja. Kakara kuring bakal hasil. Ngagunakeun alat panyembur seuneu urang. Ngadurukna jeung tah geus jadi. Naon? Mana permen kuring? Wednesday, nah anjeun geus ngadahar kabeh. Tega teuing anjeun? Anjeun kudu ngabagi. Anjeun bisa ngabeakeun anu ieu. Wah, leutik pisan bungkus sereal ieu. Oh, Wednesday boga anu ukuran biasa. Jeung Enid boga anu gede pisan. Tinggali eta bungkus sereal raksasa. Teu bisa dipercaya. Mike, urang bakal mimitian ku anjeun. Kuring boga ide anu sae pisan. Kuring bisa ngadahar sereal dina meja lutik tina piring lutik. Hayu urang tuang kana mangkok urang. Ieu sae pisan, lain. Mimitina urang asupkeun sereala. Terus tuang susu di luhurna. Ieu bakal ngeunah pisan. Urang kudu nyobaan sanggalna. Urang uapkeun ku sendok. Nyam. Tapi kadaharan nutik mah gancang beakna. Oh, ulah seuri. Kuring bakal meresihan diri heula jeung ayeuna giliran Wednesday. Tang tuna, kuring geus nyiapkeun piring jeung sendok keur kuring sorangan. Nu tuangkeun sereal kana mangkok, nambahkeun susu sakedik. Sampurna. Leungeun. Kuring ngembung leungeun kuring kotor. Oh, ngeunah pisan. Ieu alus, sanajan warnana rupa-rupa. Oh, ya ampun. Kuring hayang deui. Nuhun leungeun. Dadah. Enid, giliran anjeun. Let's go! Alus, kumaha kuring bisa ngadahar bungkus gede ieu? Enya, kuring boga ide anu sae pisan. Kuring bakal gura-giru kadinya. Oh, daguan kuring. Muhun, kamar mandi pasti bakal cocok keur kuring.
Kuring teu boga mangkok gede, tapi kuring boga bak mandi anu gede pisan. Nu tuangkeun susu langsung kadinya. Kuring pasti boga cukup keur ngeusian sakabeh bak, nepi ka tetes panungtung. Jeung ayeuna urang bisa nyimpen sereal urang di dinya. Endah jeung warnana rupa-rupa pisan. Luar biasa. Ayah loba pisan. Jeung ayeuna anu nyesa-nyeta kuring kudu ngojay di dinya. Ayu urang asup. Oh, enya. Urang bisa mandi jeung nyegerkeun diri urang. Oh, bebek kuring. Ulah nepi ka tilelep jeung simpen di dieu. Pi ka resepen. Yuhuna pisan. Bebek, anjeun hayang, cobaan. Oh, lutik pisan donatna. Ieu leuwih lutik batan kembang Marigold Wednesday. Enit boga anu ukuran biasa. Jeung Mike boga donat anu gede pisan. Oh, ya ampun, Wednesday munang bagian anu panglutikna deui. Ulah sorry. Kuring bakal mimitian heula. Donat kuring leuwih ngunah batan donat maraneh kabeh digabungkeun. Urang gepengkeun bae. Hasil, ieu geus jadi gepeng. Jeung ayeuna ukurana jadi leuwih gede. Ngunah, kuring resep pisan. Heuk bae, sigana geus cukup. Ayeuna giliran Enit. Hore, donat kuring geus ngadagoan kuring. Lucu pisan. Tinggali biwir kuring. Tulis pisan. Mike, keur naon anjeun? Kuring henteu keur nyung anjeun. Hampura. Mesesna ngunah pisan. Jeung ayeuna waktuna donat. Hebat pisan. Kuring hayang ngadahar kabeh. Nyam, nyam, nyam. Mohon, ayeuna giliran kuring. Donat kuring gede pisan. Urang kudu ngukurna. Kaharti. Kuring boga ide. Oh, hampura Wednesday. Kuring embung kotor. Alright. Hayu urang keret sakedik. Awesome. Wah, ngunah pisan. Kuring hayang deui. Mike, anjeun kudu gancang. Barudak awewe geus bosen ngadagoan. Oh, maranehna geus indit. Mohon, keun bae. Kuring teu butuh sasaha iwal ti donat kuring. Ieu bakal ngagantikeun babaturan kuring jeung kabeh kadaharan. Kuring teu nyaho yen kuring bakal nepekan tungtung. Donat ka resep kuring. Oh, Mike ngabeakeun kadaharanana senggeus 100 lapis. Nah, anjeun inget ka urang? Ieu geus 101 tahun, Mike. Oh, nuhun geus marengan kuring. Ayeuna giliran kadaharan anyar. Tombol naon ieu? Oh. Ieu sigana pika resepen? Nah, urang kudu mencet ieu. Naon anu keur lumangsung? Oh, tinggal eta. Ieu coklat batang leutik. Oh, kadaharan leutik lucu pisan. Hayu urang cobaan. Ngeunah. Kuring resep coklat. Tapi tuh aya deui. Kumaha mun kuring mencet tombolna deui? Enit, ayeuna giliran kuring. Mencet tombolna. Wow, ieu coklat, tapi pasti leuwih gede. Muka bungkusna, jeung kuring kudu ngeret coklatna jadi bagian letik. Ngagunakeun peso kuring kereta. Eta leuwih alus. Anjeun nyaho naon? Kuring boga ide. Kuring bisa nyieun peti mati letik sorangan. Ieu bakal dijieun tina coklat. Tinggali kumaha lucuna. Jeung ayeuna, kuring hayang nyoba.
Hayu urang tinggali. Oh, wah, iyo ngenah. Kuring hayang boga peti mati kawas kio keur kuring sorangan. What? Mike, giliran anjeun. Kumaha cek anjeun bae Wednesday. Muhun, kuring teu bisa ningali nanaon. Nah aya anu hiber ke arah urang. Ah, henteu! Coklat batang anu gede pisan. Ieu datang ti luar angkasa. Barudak awewe ati-ati. Meteoritna keur hiber ti langit ayeuna. Oh, ieu bahaya pisan. Salametkeun diri maraneh. Barudak awewe naon anu kudu urang lakukeun? Anjeun nyaho naon? Urang kudu nyokot pengering buk urang. Jeung arahkeun ka coklatna sangkan leyur. Pengering buk anjeun teu aya nanaon dibandingkeun jeung panyembur senek kuring. Eta leuwih alus. Nyumput di handapeun payung. Ieu keren pisan. Hujan coklat. Oh. Wah,